Aku sangat rindu lincah manja sikapmu. Di mana ya lokasi budak awewe teh ya? Ini telepon heula. Di nomor HP nu mana deh aing malah. Iya gitu. Isi Lisa ya mah. Waduh iya si Nur HP. Aduh, nomor di mana kurangnya? Kelak. Oh iya lain. Belum bana awewe aing aduh. Oh iya. Aduh, kalau teh bingung aing geus gitu lah. Halo sayang, main lope-lope, nuju di rumah tuh. Ye, aang sekangen ye. Tipe kene kan geus nyarios, urang teh bade ameng ka bumi. Sakalian rek amprok yang bapak, sugan bisa dilamar langsung, aing langsung dikawin ku urang. Oh, nyangges. Ayeuna aa ka rumahnya, makanya keur galau ye. Kade tong hilap main lope-lope, main cintaku. Pakai anu pakai lipena, eyeshadowna, skincare anu masa ieuna sa emberna pakainya supaya rada megah gitu. Nanggeus ayeuna mah urang ka bumi. Tadi kopinya sediakeun nya sing seueur. Nyatos satu. Aa bade ka bumi ayeuna. Tunggu sayang di rumahnya. Oke. Oh, siap. Cium lah cium. Mwah. Yang rokok korek nggak teka banjut ya aduh. Mang Majang. coba minyak korek kurang ka dieu. Teu mawa. Weh siap udah balaga pisan Panen korek teduh. Bising kahujanan, rokona ge teu mawa. Ka dieu minjem heula sakedeuk. Teu mawa, Jang. Kurang hasil ieu. Pesan mana mah ka bapak teh. Kira aku kudu kurang digulingkeun motor. Ayo nang diberekeun rek jeroko. Nu diberekeun. Kurang esa kontainer di korek mah. Mentak naon meuli tadi ditu Jang maneh teh. Wah, bener ieu mah ngaledek tukang hari teh. Korek-korek wae mau dibere ka dieu. Rokona ge teu mawa tuh. Teduh tempo ka luhur. Kurang mawa rokok. Kudu ge teu mawa panan. Balaga mana tuh bang tukang harit oge sia. Eta sia budak-budak teu percaya ka kolot. Eueuh tuh. Dele. Boleh gak bisa nih kurang ya? Sia kumaha maksudna? Jangan rek gulingkeun motor amang teh ha. Aduh, budak-budak mana rokok bahaya. Angkat sia tuh. Nikmat, hirup di alam dunia teh. Baju geus menang manggi kajengkel teh. Yono. Mulyono. Hei. Apa? Tadi bapak berang anu ngaledek yang euy keur ngari. Saha? Teuing urang jauh bisi kana jelema beunghar. Jelema lagi budak wong, motor gede, pokona ngurus tunjung lah budakna. Ya ilah, bang pas gitu ngapa di ari itu ya? Rek diseset, tanpa ada jelema na kabur. Macam di ari kan bapakna. Salah. Bapak mah tuh dah. Kayak macam yang mana bejaan babaturan mana, kita memukul budak eta motor koneng gede, arah wae gitu.
Siapa? Tenang dikerahkan pokoknya mah. Udah kurus tunjung. Di sebelum motor diguling-gulingkeun, goreng adat. Segala ini kan kumaha teh. Tidak ada anan jika nama Pak. Enggak mati. Mustahil teh tadi adanan si dalam video bareng dengan itu. Cicingeula bapak rek salat teh kedeung ya. Oh, halo Pak. Ayo wae dia nang minum kopi dia na. Banyak yuk. Pokoknya. Alhamdulillah. Aja nih rokok tambah darah. Gimana teh? Mending ditelepon heula lah. Sugan bener ieu imahna. Halo, malope-lope. Terus di payun bumi si gana teh teh. Nu jadi bumi teh. Nu sibuk teh. Duh, ka ditu teh casandakan pemuda tadi teh keriweuh malah pas ya di jalan. Nyawios atuh teu kuna naon. Tinggal ka amang teu mau ka dieu. Oh, nyamuhun atuh. Kade tong hilap kopina nya. Nya terus disiapkeun da. Ngeunaan teh casandakan ka ditu tadi teh mau martabak teh tulus. Tukang martabakna nuju gering. Yos teu kuna naon. Ama kadinya cuma nyandak hati doang. Yos. Yos. Ngetos. Ngetos abdi kadinya nya. Nya. Assalamualaikum. Salam. Sigana ieu di mana ya? Anjing mau nyekor. Sedikit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mohon kedap. Waduh, bener oge ya Bu Bina. Main lope-lope kapanggil oge. Aduh, jauh-jauh penasaran mesti ka dieu mah geuningan meni geulis kieu. Sawai gombalan teh. Geus gombal wae. Hayu kalau betul tuh dia. Hai siap. Hayu mana cari teh. Mohon mangga. Geuningan eta kapanggil oge. Duh, alhamdulillah Neng. Perjuangan ka dieu teh. Bidaran kamu teh buset. Tadi gedung ka pasea jeung tukang arit tepaga buku jelema teh emang udah buka muda buka kumaha jelema teh teh sebelum bisa sampai digulingkeun motorna ku aneh kesel-keselna aral neon neng teh teh teu kapanggih bangga-banggana keun motor eta tukang ngarit Ya tak ada bos kitu atuh bikinkus kitu. ya pungku eta teh da ese main ngalangan wae teh da ka urang teh sampai digulingkeun ku ngarit oge motorna Kayak gitu udah abdi neng teh geus sesa ayeuna keseleun ka tukang ngarit eta sebelum teh sampai dirusakin eta motorna ku aneh. Enggak supaya tiis urang nyeun kopi heula nya. Iya timbang pamajik teh kawin enak. Aduh menit tereh-tereh teuing neng nyeun kopi teh. Dieu teh lah. Oh mohon atur nuhun neng kopina dileutnya. Iya. Aduh seger euy tos nu ngadamelna. Gombal wae. Rasa neng kos nu bidadari di surga kos kieu. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Tenang ke dia. Ameng kasih neng. Rakana Ya. Yang mana? di jalan ini teh ngajar kita panggil
panggil. Orang mana? Kobong ya. Wah, Ayo udah deh. tapi tarang udut punten, hilap tarang udut. Udud atuh lalaki mah. Geus, Laki-laki itu uji bencong baiknya. Kan beli rokok. mun sia. Geus arek. Mun. Ajrol lah. Nama rambut neng hoyong dikawin ku AA. Geus moal kakurangan pisan serba aya ku AA mah. Tos gaduh. Pabrik, mobil seueur, imah gedong, motor komposokeun. Yang pamajikan mah abdi macan. Wow. Kira-kira neng siap dilamar ku AA. Jadi nanti budak bek aing ngalamar. Kayak apa rupa budak teh? Tampurak siang tadi aku ninggalin motor aing ke di pangarisan teh. Ih bapak entong gitu. Ya, bawa budak dia. Di teh di dia. Iya, Pak budak, Mak. Tawa.